Itu masak naon ya namanya? Iya namanya harus masak sayur asem, mantep teman-teman. Efektif bisa nyeuna. Gampangnya namanya penting beli heula bahan-bahanna. Tinggal nempok tutorial na YouTube. Beres. Simple dunia. Wih, Mang. Kunaon sih ngalamun wae ih. Ya, Mangnya kamari ge. Mbena tetangga, Mang, kareuneuh beuting ngalamun. Besi ya merenang di reneuhan. Ih, aduh wae eta ngomong. Aing mah serius merenya ho. Ulah lo beuting ngalamun, beusi embera reuneuh. Naon sih ka dia ngaganggu aing wae ih. Aing lapar, Mang, yeuh. Naon sih lapar bebeja ka aing emang aing Indonesia. Sugan gitu, Mang, di dapur aya deungeun. Eueuh dengan aing. Majikan aing lagi eueuh kerja arah. Boga sangu doang aing. Di mah ge. Nah, Mang, ini geus yuk urang papadangan. Aing boga sop ieu kodok di mah. Buset, sop kodok. Kayak aing lempangna kieu meureunnan sia tah. Yang penting mah, Mang, beuteung ka isi, Mang. Bisa yuk urang Emang sia boga naon? di mah sop kodok jeung ieu, Mang, ongseng jangkrik. Aing dibere ongseng jangkrik. Emang na aing manuk cekakak meureun sia mah. Sakalian ku sia aing bere hileud Hongkong. Geus, Mang, mah ulah loba omong, mending urang balik masing-masing mau sangu ke aing mawa jeung cuci mulut na oke? Geus. Ya geus sia. Cuci mulutna naon sia? Ulah mau cai doang sia. Tenang, Mang, pokokna mah surprise eta mah. Heuk, geus. Ya geus atuh lah. Bahan-bahan yang semua dia ini. Cabe, mecin, ya kudu segala. Tinggal tutor di YouTube. Jadi sayur asem. Nah, gini kan langsung cara membuat sayur asam. Masukkan 1 sendok. Makan garam. Oke sih. Terus masukkan 1 sendok. Makan mecin. Mecin ya. Giat. Masukkan 1 sendok. Makan Royco. Ya gedang Royco kuaing. Masih yuk. Silang masukin ini asam yuk. Masih caranya. Engko teh. La ilaha illallah. Kaget aing. Waalaikumsalam. Keran teh serius amat eta. Aing keur nyeun sayur asem ye tapi aing teu bisa nyeuna. Dina sayur asem. Jeung mandi. Mandi. Di gembrong sireung meureun auk sia teh. Astagfirullahaladzim. Asia atuh jeung daang lah. Jeung mandi. Oh ngomong atuh ti tadi teh. Kudu ngomong, kudu nama sia ngarti. Ih, sia budak leutik. Santai wae atuh teh. Pengotot gitu. Sia lagi aing teh kesel aing teh jadi-jadinya sayur asem. Dia datang di sama pusing aing. Oh. Sia film Jepang lain. Aing nyeun sayur asem deui Aduh aing ka mana teh? Bingung aing tangis anggeus. Enak besi asup. Buya bisi daang. Mecin bisi daang. Tangis ang. Mahanya. Ini manis. Siapa teh menang sayur asem aya aing di imah. Aisyah, lain tadi atuh ngomong moal urang pikiran. Kadang uyang, kadang mecin. Bedon telat sia mah. Cokot bro. Mang leukis teh sayur asem. Atuh beuki lah. Mantak aing bebelan nyin pikiran oge. Aing keur hayang sayur asem. Bro cokot lah bro. Atuh ku aing cokot lah ya teh. Daan sanya. Masih eta mana? Ini oge. Bilang jelema. Aing. Mana bos Ipong? Tadi aing neangan cenah nungguan di ditu. Aing nungguan tadi datang-datang. Capek aing neangan ih.
Jadi tuh nyai papadangan. Set mah, lu buat naruh mau sangu doang papadangan ini. Sia kemana wae sih sia? Tadi aing neangan nungguan aing di ditu kesel sia. Makanya tadi ngomong, aing hanya cuci mulut mah. Aing mau sangu doang kan cuci aing kita mau sangu doang. Tuh mau nahan ke dengan. Wah, age kenteng bisa tuh, gerogotan kenteng tuh. Mau kecap ke mang. Wah, aing tuh bukan duit aing pong. Mana dengan Aing mana mau cuci mulut doang. Dengan di nanti. di mana cuci mulut aing? Iya mang, cuci mulut nah. Buset siapa? Cuci mulut. Aku tengah gudang semut aing siapa Sama, emang pernah masaan nih. Apa sih malah ngumbah ge? Pakai kamu coba sebusahan kayak. Coba Mang. dar bisa dar. Amun make ieu mah, kabeh bersih mang, isi beteng ge. Buset, otak modar meureun aing sia mah. Modar si moal mang, paling dirawat heula karak saminggu mah. Buset aing kitu cara nama syarat maehan aing sakalian we ku si aing racun beurit. Geus lah aing nu mabur aing molor lah. Geus deh ka itu mabur. Yang penting main menang sangu, milik mah di mana kowe? Lumayan. Cuci mulut geus aya, sangu geus aya. Tinggal neangan deungeun naon we nu aya di jalan. Mahal si Hansip yuk. Udah amat lapar aing. Ayo. Ini bisa datang. Lama sih ya? Sabar atuh teh sama udah ada ay. Lapar yang Ya yo. sanguan tah. Mantep yo. Kamu lagi di jero sih mah? Oke. Tabul lah, asalnya lah. Kenapa? Hansip teladan sih emang aja deh. Wih. Asim amat. Pantes aing asem. Siapa lain sayur asim yang sayur basi? Sayur basi jeung sayur asem naon bedana? Ya Allah. Aing Salah wae aing. dasar blon. Aing cek aing ge lu penting ngadangan daun keong. Jadi we kitu si otak sia tah petus. Aing lieur sayur asim juga sayur basi. Asim nama. Teu salah. Emang enduk keong ngeuna teh. Iya, cekal ya. Aing pusing aing ngomongin sia buka hacik blon aing. Aduh, Kunaon teh? Sumilang lain teh. banget sia sumilang. Seueur beteng aing teh ngadang nu kitu tah. Ih. Aduh, aing Baju kumaha? kumaha naonna lebok ku sia teh ngam bodoh. Sama modal di cita-cita teh. Aing balik ah. Kampret dongan si Ipong. Engkau mengajakan papadangan, tapi mau sabun doang. Eta mah lain ngajakan papadangan, ngajakan ngumbahan ka aing eta mah. Teh main dibawakeun mau adat. Dahar. Jelas. Hansip, kenaon sih yang ngebaca sorangan? Baju eta mau naon? Kalau sayur asem tah jeung ete. Sayur asem sip, ini si Arta ya. Mana yang sayur asem? Wah, geus dibawakeun tah sayur nu kamari. Malah teu didahakan, malah udah adat ka. Sia deui calang batur teh hayang sayur asem, lain sayur geus basi sia mah. Pan ieu ge sareng wae meureun sayur asem. Salah aing di mana coba? Duh, kumaha nya ngajelaskeun na? Ya denge sip ya. Sayur asem nya bukan berarti sayur basi. Kumaha sih aing lieur? Ulah-ulah siap pugu aing ge lieur ngajelaskeun na. Yang lieur tah jeung eta hop. Mangkokna bawa dewe ka ieu mah cari kanan. Sia mah merah sayur basi jeung naon si aing sayur basi. Buset, ti naon teh ngomong-ngomong ti? Naon sia datang-datang kali weuh nurut tunjung sia aing. Eta ti sama naon ieu sengit-sengit na sop kumbang ti. Sop kumbang segala macam. Haja eta ceritana sia naon mama sangu jeung mama lemon. Iya pan acan nyarap ti. Iya, eueuh deungeuna aing jadi mau cuci mulutna doang ti. Iya, sayur asem ya, tah, dar ku sia. Wah, nu bener ti. Serius teh ieu. Serius beakeun we ku sia jeung mangkok-mangkokna. Aduh, nuhun atuh ti nya. Dengan aya ya mantap ya. Nah, euy. Angkatan kok lobok. Wah, ini mah. Tuh, mantap.
cai na beak. Usum halodo kaya cai. Kalau ngapain? Kaneng siya ang mulas si buting yun. Kalau nga. Mas poek kieu. Widih, jambu ara rasa kieu. Kalain bener bogan. Ay, itu saha. Paling si kendor atau kolot-kolot maling jambu. Siap wae. Wah, siap. Bermaling sanya. Udah ya teh. Kalau sayang manuk tuh. Ieu, manuk gereja. Ah, sia alasan. Tun sia bejakan sanya kue kamu kana. Ulah pilihan saya jadi awewe Yang ke satu hengat aing. Kena ujung rahasia mah. Tak yang aing naik sesorangan. Pasiro main tuh. Naik sayang mah. Korek amat sia mang. Bodoh amat aing Sia kan sia ku aing. Woi Siti, aing dibawa ke mana sih sendal aing? lain sebeuh kamu las ieu mah perih. Lain jadi cuci mulut ieu mah yeuh jeung cebok. Kebon ieu mah. Lai teh balik ke jalan aing. Agak sok asup. Ih, aya sihat teh, aing mah ih. Teh mulu sing gantian atuh teh. Aduh, sia mah gantian ku aing ieu. Aing mejeuna ieu teh aing lagi pegat-pegat acan. Soal teh buru gantian teh. Bodoh pindah. Pindah mah teh Aisnya mah lapak di dieu. Pindah. Teh aing. Ya, masih eta. Bagus. Ang manukay ko sendal yuk. Si kampret. Hei, dah saya. Ayo teh. Itu sendal aing teh. Oh jadi sieun mah kok aing kieu dong. Lain apa? Astagfirullahaladzim. Awas. Nanawan sih keur bising oke astagfirullah. Kau di tengor. Astagfirullah, ieu teh sorangan. Yang bau ai. Pas payeun Nama ulah lo ngomong, saya balik ngosang kek aing mawa jeung cuci mulut namang. Gile. Buset. Modar meureun aing sia mah. Tuh, baca ge mama entit. Action. Itu benang. Action. Astagfirullahaladzim. Awas deh. Jadilah nomor satu, hadapi waktu, semangat terus melaju, ukir prestasi, temukan jati diri, bangun pagi-pagi, atur strategi, cepat berangkat sebelum terlambat, bergegas kerjakan tugas, jangan jadi pemalas.